pokoknya mah orang ngomong-ngomong ya gua resep ya kena persilatan iya gua alhamdulillah semenjak dia diundang bae kudu ajar ieu lah ka dieu silat persilatan yang ngaranna ieu iya Padepokan Cahya Kipas Lumajang. Waduh, pimpinan ketua Bapak Ahmad Sapitra. Urang haturkeun nuhun ieu nya dikarenakan urang teh tahun barunya pamugia urang aya dina keselamatan panjang umur amin rezeki amin diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala dijauhkeun tina penyakit Covid amin ya ditutup ku tahun 2022 amin beuh wa mah simpatisan ieu pokona mah kana ieu kana persilatan ieu TTK Kakandeha Padepokan Cahya Kipas Lumajang nya dipimpin ku Bapak Atmo weh bangga wa mah ieu ieu lembur naon namina Sukamulya subhanallah sing marwila hatena nya ngomong-ngomong wa nya kebelah itu tuh candahar wa bangga lama mama anak wa Tapi mati darah ada masalah lain.